Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kancawargi. Tepang deui di tutorial baca tulis aksara Sunda. Calakan maca tapis nulis aksara Sunda. Hayu. Materi anu kapidangkeun dina danget ieu nyaeta ngalarapkeun rarangken kana aksara vokal sareng kana aksara ngalagena sakumaha anu diprayogikeunana sakumaha mistina. Sumangga urang ngalarapkeun rarangken di luhureun aksara ngalagena. Kagangaca janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Upami diterapan panghulu disadana janten kigingici jinyiti dinipi bimiwirili wisihi fihi kishifi sisi. Salajengna kagangaca janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Upami diterapan panyecek disadana janten kanggangancang jang nyangtang bang mang yang rang lang sareng sajabina. Salajengna kagangaca janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Upami parantos ditapelan pananda panglayar disadana janten kar gar ngar car jar nyar tar sareng sajabina. Salajengna pamepet kagangaca janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Upami parantos dipasangan ku rarangken pamepet disadana bakal janten kegeungeut janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Salajengna paneuleung kagangaca janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Saparantos ditapelan rarangken paneuleung disadana janten kegeungeut janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Kancawargi anu sami-sami mideudeuh migeugeut basa kalih budaya Sunda, sumangga urang lajengkeun rarangken anu ditapelkeun atanapi diterapkeun di handapeun aksara. Panyuku kagangaca janyata danapa bamayara lawasaha fahaka safasaza. Upami parantos nganggo panyuku disadana janten kugungucu junyutu dunupu bumuyurulu usuhu fukusyufusuju. Rupina materi dinten ieu urang pungkas dugi ka dieu heula. Insyaallah dilajengkeun dinten enjing.